Pamirsa badenraskeun hanca dongeng katunda carios nyambung judulna Panji Wanara. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-20. Para mitra anu mulia mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Panji Wanara. Harita teh nuju ngayakeun obrolan atanapi Kangjeng Raja Prabu Ranggapandika nuju tumaros ka Den Nawang Asih. Margi dan Dewi Nawang Asih ngaharupainya mangga aya kahoyong naon aduh saingan tos teu aya atuh cenah para mitra. Aduh maru tos teu aya ayeuna teh margi di Panjara. Atuh buah anak-anakna Kangjeng Raja parantos janten sato. Wanduka aya kahoyong naon mangga urang lejengkeun. Lengah ulang nyimas Dewi Nawang Asih kalah ka ngaharu bari teu karasa cisoca murubut. Tuminuhan damisna puguh we kangge Kanggong Cangra kangge Kangjeng Raja mah mangkin ngaraos heran sareng panasaran nutaya babandinganana rumawi lajeng we disusutan eta cisoca teh bari lajeng sasauran bade kitu bade kieu sae terus terang we kakang Nyimas manawi kakang tiasa melaan Nyimas atanapi ngalaksanakeun kana kapalai salira Nyimas. Mangga atuh ku jisim abdi bade disangemkeun kaula nun. Sok atuh. Abdi teh nya hoyong tuang raos atuh nu rencangna hoyong sareng daging kakang. Pira palai tuang sareng daging. Nah make jeung sesah sagala. Panampirunga dinten Nyimas dipapari daging hayam, daging sapi, daging mencek. Nah, make kena bingung-bingung. Nah, make kena jantan emutan sagala Nyimas. Memang laras kaulanun ampir unga dinten jisim abdi diwawoi kurupi-rupi daging. Sakumaha nu neme ditataan ku salira kakang kaulanun. Kumaha kitu bosen kaulanung ku daging sapi ku daging hayam atanapi ku daging mancek abdi teh duka kumaha hoyong daging sasatoan anu sanesna kakang sasatoan anu sanesna ari kitu hoyong daging naon Nyimas teh hoyong daging monyet sareng daging kuya kaulanun kakang kutan ngagabeg Kangjeng Raja Prabu Ranggapandika dina mangsa harita barang ngadangu kasauranana Nyimas Nawang Asih teu sangka wireh nu janten garwana palai daging kuya sareng daging monyet tur dina mangsa harita Kangjeng Raja ge dipaparin rasa lali kanujanna kanu kajantenan ti payun wireh nu janten putra apanan ditenung janten 21 nyatana monyet jeung kuya nuka emut asa pamohalan we pamunut nu janten garwa teh Nyimas bet pamohalan teuing bet kamalinaan teuing kapalai teh ari Nyimas matak naon digentos we ku daging nu sanesna Nyimas alim kaulanun duka kumaha abdi teh bet hoyongna keur daging monyet sareng daging kuya kaulanun kakang menitos kasawang we raosna teh dituangna eta daging menitos kaimpleng we raosna nikmatna upami neda sareng daging kuya sareng daging monyet kaulanun kakang nya teu naon-naon ari keukeuh peuteukeuh kitu mah Keung teu kedah ngangluh ulah janten emutan yakin ku kakang baris dicumpona Nyimas pirage palai daging sato teu sesah ieu janten kakang baris ngalaksanakeun kana kahoyong rayi ya Nyimas hatur nuhun kakang hatur nuhun
meninga galentoran kana rarai Kangjeng Raja Nyimas Dewi Nawang Asih bakat tinggu ngaraos bingah nutaya babandinganana. Tos kitu Nyimas Dewi Nawang Asih dangah ke Kangjeng Raja baripokna. Nanging kakang numutkeun pangemut abdi sareng anu sumping dina impenan. Wirehna kuya sareng monyet teh kedah di alakna teh sanes samarangan tempat kaulanu. Nah kedah di mana asalna Nyimas? Kieu gerak kaulanu kakang. Cing kumaha cing. Eta kaulanun kakang kuya hoyong kengingala ti walungan Cisane nu ngamuara sareng walungan Cilengkrang ari monyet hoyong kengingala ti leuweung bungur nu teu tebih ti eta walungan janten teu patebih teu kedah lami milarian atuh sadayana hoyong kenging sagala ngalati eta tempat-tempatan kakang. Kumaha nah kakang baris nyubadanan baris ngalaksanakeunana kana kahoyonga abdi kitu teh atanapi moal kaulanun baris semunu ogoan Nyimas Nawang Asih tumaros baris socana mencerong seukeutna keur. Para mitra anu mulya atuh naon sababna Nyimas Dewi Nawang Asih hayang ngamenta daging monyet jeung daging kuya. Kumargi ti payuna kantos anjeunna marentahkeun ka Patih Kunjaya sangkan atuh ngaleungitkeun eta dua satotea anu dicipta. Nya Patih Kunjaya marentahkeun ka patih anu ngalaksanakeun tugas miceun eta dua sato. Puguh we atuh dasar patih anu memang manehanana boga pamikir anu kacida pisan jembarna jeung tibatan maehan eta 21 kajeun manehanana maehan sato sejen nyaeta monyet jeung kuya tuluy sirahna dibawa ka Patih Kunjaya disetorkeun ngan kalayan dina rerencepan. Tapi teu kitu sigana teh Patih Kunjaya sareng Nyimas Nawang Asih henteu kitu bae percaya ka patih anu dibere tugas ti heula. Manehna nyeko ngayakeun panarungtikan naha bener eta monyet jeung kuya teh geus parae. Tapi baranga manehanana nyeko nitah ka para prajurit sangka ningali kaayaan di leuweung bungur jeung di anu walungan nu ngamuara ka Cisande. Si horeng si mana horeng kalah ka aya patempatan nu tumanina model guha jijieunana Patih Winata teh anu memang manehna bisa ngangkat batu kaluhur di jieun guha. Puguh we laporan ti para prajurit ka Patih Kunjaya nimulkeun nafsu pikeun Patih Kunjaya. Ari rek ditaragal Patih Winata sieun betus ka Kangjeng Raja nu matak manehanana atuh nyieun akal-akalan. Nya di antarana akal-akalana teh manehna nitah kanu jadi lanceukna anu kasebut Nawang Asih sangkan menta daging kuya jeung daging monyet. Jeung deui syaratna daging kuya jeung daging monyet eta teu meunang di tempat sejen. Kudu monyet ti leuweung bungur sareng kuya datangnya tempatna ti walungan Cisane harita teh para wargi. Kitu akal-akalanana tarekahna Patih Kunjaya sangkan eta 21 mun geus dipaehan moal balik deui jadi manusia. Teu nyahoeun maranehana mah yen eta 21 teh ayeuna geus aya dina tangan atuh anu katelah Kiai Ampel Gading. Teu nyahoeun 21 geus disalametkeun sakanyaho manehna mah sato teh aya keneh di leuweung bungur jeung di walungan Cisande. Atuh kalayan teu seueur emutan naon-naon taya kacuriga naon-naon Kangjeng Raja enggal nyangeman kana kapalai Nyimas Dewi Nawang Asih. Gampang atuh rai.
Terjauh ia apa nanti dia kadinya yakin bari sugancang kapangi. Tenang Nimas, tenang. Kenungala nama urang nugaskeun ka Kiwinata jeung ka Patih Kunjaya Nimas. Atawa ku Patih Kunjaya wungkua jeung Senapati Sejena. Lantaran ulah duanana Patih Miang bising aya itu ieu eueuh nu nguruskeun. Hatur nuhun Kakang bingah rai teh ngaraos bagja nu taya papadana kaula nuhun. Hatur nuhun pisan. Janten bade miwarang Patih Winata sareng pun Adi Kunjaya nya Kakang. Nya tadi nama. Nganya kitu ceuk pamikir Kakang mending Patih Kunjaya nu miang Patih Winata di nagara. Saya pisan pangemut Kakang teh kaula nun sawios Patih Kunjaya anu newakna kaditu kaleuweung. Bios Patih Winata mah di dieu bilih aya nu kedah dibantu kaula nun. Nya bener alus. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, harita atuh sabada harita teh Nyimas Nawang Asih nya tujuan atanapi ngarasa bungah ku ayana Kangjeng Raja mutuskeun hiji perkara. Atuh Kangjeng Raja ge bungah kulantaran Prameswari harita teh luyu jeung kahayangna. Pokona mah Ki Patih Kunjaya nu baris newakna. Piraku teu hasil, piraku teu kalaksanakeun. Najan teu ku Kakang nu ngalana rai. Sumuhun atuh rai ge nyiringan bae Kakang. Nyalunya tujuan pisan kana rencana Kakang. Mung panginten Patih Kunjaya teh kedah engal we diwartosan kaula nun. Teu perlu. Nah aku naon kaula nun? Nyimas Dewi Nawang Asih kerung bakat tingku ngaraos heran. Ari Kangjeng Raja kalaka mesem bari ngatruses cumarios deui. Nah make heran sagala Nyimas. Yo Nyimas, ku ayana Kakang heran ku sikep sareng kaya Nyimas. Hal ieu ku Kakang ditepikeun oge. Nyaeta ka Ki Patih Kunjaya. Nya basa reka dieu maranehna ge dibejaan ku Kakang Nyimas. Tur manehna sanggup reka dieu ngan meureunan ayeuna mah aya urusan sejen pangna tacan datang. Jadi teu kudu salempang sagala rupi kohoyong Nyimas. Baris dilaksanakeun ku Kakang Nyimas. Tah kitu. Ulah salempang, ulah hariwang, baris dicumpona Nyimas. Hatur nuhun kaula nun Kakang, hatur nuhun. Rai teh ngaros pohara bagjana sareng sugemana kaula nun. Sababaraha kali nganuhun ke Nyimas Nawang Asih teh Kakang jeung Raja. Dina kaya Nyimas Nawang Asih nemrakeun kabingahna. Ku ayana Kangjeng Raja nyangeman kanggo ngalaksanakeun kapalaina. Bari cenah mah Ki Patih duanana ge salaresna mah atos diangkir pikeun sumping kadinya. Kana panto kaputren atuh kadangu aya anu keketrok tariknaker. Lajang ditaros ku Nyimas Nawang Asih perkawi saha-sahana. Waleranana tetela geuning eta teh Patih Kunjaya nu harita neme sumping. Lajeng we diangkir sinalebet sakedap oge. Tos pajongho kalayan harita Patih Kunjaya tos mano payuneun Raja sinareng Nyimas Nawang Asih. Ki Patih Kunjaya nyebat hormat naker baripokna nyarideta darianaker.
Kaula nun Gusti sinareng tete hapunten wileh jisim abdi nembe ngadehesan danget ayeuna patali aya wagelan kaulan teu naon-naon pati nah pokok nama Aripati Winata kamana teu bareng anu mawi parantos kadieu dati ditu nama tadi ge anjeun teh parantos teu aya kaulanu aya halangan meureunkeun we atuh sugan moal lila ge datang sok sing stumanina diukna mangga kaulanu kaula ge ngahaturkeun nuhun ka Anika Kipati kuayana Anika geus datang ka hareupeun kaula mangsa ayeuna mangkaning dianti-anti tita tadi gareh-dehna keur Nyimas Nawang Asih dina umakuna para mitra Kapatih Kunjaya nu minangka adina dina kayan dinesna kitu teu bisa ngaku dulur dina kayan dinesna hatur nuhun kana pangbage ka jisim abdi kaulanu mangsa kali deui punten nu kasuhun bireh rada lami sudongkapna panganti kaulanu teu naon-naon daku kaula ge kamaklum yen Anika teh loba pagawean pati ret Kakangjeng Raja baripokna deui Nyimas Dewi Nawang Asih sasauran ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso. Harita sabada Nyimas Nawang Asih atuh ngareret Kakangjeng Raja pok atuh Nyimas Nawang Asih sasauran mangga kaulanun Kakang geradugikeun ka Mamang Patih perkawis kapriyogian urang teh kaulanu nah moal ngantosan heula Patih Winata Nyimas teu sawios-wios kaulanun datang tos Patih Winata mah pantaya tugas tadi oge nu kedah ditugaskeun Mak Iwati Patih Kunjaya nya abari ngantosan ge teu sawios-wios taya lepatna upami ayeuna didugikeun heula ka Pamang Patih Kunjaya kaulanu nya teu nanaon memang taya salahna Nyimas salajengna pameunteuk Kangjeng Raja sagemblengna ditujukeun ka Patih Kunjaya sakali deui kaula nganuhunkeun ka Anika geus datang najan bari telat oge Patih Kunjaya kaula teh boga kaperluan pohara pentingna tapi ieu mah kaperluan ge kaperluan pribadi Kipati najan kitu tetep aya patula patalina jeung kaperluan negara nyuk sumanga geus saurkeun kaulanun perkawis naon teh kaulanun heug atuh Kunjaya pamajikan kaula Prameswari Nyimas Nawang Asih tayalian ayeuna teh miharep daging monyet jeung daging kuya tapi lain monyet atawa kuya samarangan lain menang ngalati mana wae lantaran ieu mah hayang menang ngalati hiji tempat luyu jeung impenan nu katampi ku anjeunna cenah Kipati bener pisan Patih Kunjaya buka dipangalakeun ku Anika unyuk sumangga nanging kedah di mana ngalana kaulanu mugi disaurkeun atanapi nu dibuikeun ka ayeuna Kipatih Kunjaya panasarana bari duka kumaha atuh harita ge padahal mah manehna geus nyaho sing sakurencana eta pura-pura teu nyaho da padahal marencana manehanana maksud jeung tujuan hayang ngaleungitkeun anu nyaeta ngaranna Aji jeung Laras atuh memang Santi Aji jeung Larasati kudu dileungitkeun baheula nitah ka Patih Winata barang dirori si horeng tacan pae atuh ayeuna akal-akalan nu matak manehna kudu indit sorangan neangan eta dua sato tea monyet jeung kuya
mangga gera dugikeun kaulanun. Nyimas ret deui Kangjeng Raja Kapatih Kunjaya. Kunjaya, ari monyet jeung kuya nu dipiharap ku pamajikan kaula. Kayalian hayang menang ngalak di Leuweung Bungur jeung ti Walungan Cisade nu ngamuara ka Walungan Cilengkrang anu pernah napadeukeut pisan. Jendem kena didinya kaulanun. Siga nu heueuh ngagebegna teh para mitra barang ngadangu kasauran Kangjeng Raja ngahuleng rada lami Kipatih. Abari adina manahna atuh harita manehna ngagerentes. Raja teh katipu ku aing. Katipu ku aing raja teh. Wah, siga nu heueuh aing teh nyaho. Padahal mah aing kudu bisa nyaniwara. Aing pura-pura teu nyaho jeung aing kudu reuwas. Lantaran eta patempatan teh dipake miceun nyaeta waktu dibuangna Santiaji jeung Larasati anu ngarupakeun monyet jeung kuya. Aing kudu reuwas kaya kieu. Atuh harita para mitra sadaya, ku ayana Kipatih Kunjaya kala ngahuleng bangun anu bingung na kerpuku we ngadatangkeun kaheran pikeun Nyimas Nawang Asih jeung deui gepangpang nama Kangjeng Raja. Ari Nyimas Nawang Asih mah heran jijieunnan. Heran jijieunnan cenah aya anu memang aya skenariona. Maklum sinetron teh atuh. Namina ge dongeng cenah kitu. Kunjaya nah kunaon kalah ka ngahulang kitu Andika teh kunaon? Nah kunaon jadi bahana pamikiran Andika teh sanyana Kunjaya? Eta kaulanun ngahulang sote ngemutan kana kapalai salira kaulanun. Nah kumaha kitu? Sumohun eta mun. Eta anu nah leres eta kitu dina eta mohon. Aduh, apa di dinya teh kuya sareng monyet sakumaha nu dikipa kepalaiku salira Nyimas teh eta nun. Bisa para mitra sadaya atuh siga nu reuwasna teh manehanana Apatih Kunjaya ngomongna para mitra sadaya rada agak eugeut. Ngaso heula ngaso. Harita para wargi atuh salajengna anu namina Nawang Asih cumarios deui. Ari Andika buat kawas bolon wae nyarita teh geuning. Kaula ge apan lain budak leutik atuh Kunjaya. Pokona mah yeuh nu mata kaula nyarita kitu ge lantaran kaula yakin ngarasa yakin aya dina kanyataanana kuya di Walungan Cisade nu ngamura ka Walungan Cilengkrang ari monyetna nu aya di Leuweung Bungur. Ngeunaan patempatana mah apan Andika ge nyaho lain patempatana mah? Apal kaulanun? Nah, atuh make ngahulang segala rupa. Sumu. Kahartos anu kitu mah kaulanun mugi-mugi bae. Memang laras aya di eta patempatan. Luyu sareng nu janten kapalai salira kaulanun. Jadi sanggupnya Andika keur ngalaksanakeun tugas Kunjaya? Kantenan kaulanun. Daya alasan kamu teh sanggem kaulanun. Ya syukur atuh ari kitu mah. Eta kaulanuna kena iraha miosna sareng kena satu sareng saha ngaraya batur ngobrol di jalan kaulanun. Nyalus nama anjeun init we atuh ulah dingkengke jeung eta we. Baraya jeung para jurit inditna. Ke. Kangjeng Raja enggal megat kalimah kalayan pokna deui nyarios ditujukeun ka Patih Kunjaya. Keula
ulah burung musuh Kunjaya lantaran pokok nama Andika kudu ngerahkeun heulawan ieu balan tong loba-loba mawa opatan mah itung-itung keur baturkeun cigera laksanakeun ayeuna init nama ke geus salse ka karamian keun anu di dieu mah aya pati winata bising aya itu ieu mah pati winata nu baris nguruskeun Matak Andika masing tenang-tenang we Kunjaya neangan sing syakur kahoyongna ieu permeswari nyaeta hoyong daging nu kasebut daging monyet jeung nyaeta daging kuya waktosna seh